jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket, tapi lamun resep bae kana dunia urang bu pokos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia. Ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh, ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok. Ulah disalahkeun habibna, ulah disalahkeun kiaina, nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur, ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere, di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema, di leuweung urang cicing di udag. Ulah aya hayang dibere, ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu. Puasa teu dahar teu ginu mah gampang, tapi puasa ulah hayang dunia. Mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Kenal. Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema, ulah menta. Ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kok bekos kitu sia Rasulullah? Sebab dunia dipake ka resep ku kabehan, siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta, bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teu diudag ku jelema. Coba abdi rek meraktekeun, dipraktekeun ku sahabat teh. Masyaallah, datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar. Henteu aing mah teu hayang, geus hayang adi tuh henteu imah yang kadahar bae. Wah, antri jelema. Mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung. Aing teu kudu balanja cek nya ieu. Sakit tolol di temah. Rokok diberean dijual, roti diberean dijual, babeh dijual. Nah cek nya ieu mah teu kudu modal. Emang dek tolol mah gampang. Asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku asoimun teh eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapak teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aju budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikum Haji jasia balik ieu Haji nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Pak kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye kapan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah ya aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu cerita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi sajidun
anu raruku kabeh jeung nu sarujud ayal musallun tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunantung dah nangtung mamazikeun loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablat jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah pan kuari mah taneuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita di kusu urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamere maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna nya di jero masjid nupang bagusna kopiah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngundang ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabat naros ya Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna do bener cakang
wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong misang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Kunaheun bakal ieu kahusuanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya serta ka Gusti sebab orang rek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sufdika wa bi mu'amatika min mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mantak naon sih? Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik. Majikan ge bagtara milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang seuri bae. Sia naon mil cerik? Di kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Eta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didek dipakai sujud enggak sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah.